Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Urang sadaya anu di mana bae ayana mudah-mudahan urang sadaya king panangtuyun Allah azza wa jalla dimudahkan urusan urang sareng dicukupkeun segala kabutuhan urang. Amin, amin. Dina dinten ieu simkuring disarangan ku Abah Dulapi sareng deui ka dulur-dulur simkuring anu di mana bae ayana bilih ngagaduhan panjawat rematik kata napi penyakit istilahna encok Abah Dulapi. Oh gitu. Tah jadi ieu pikeun landongna pikeun ubara ieu Abah Dulapi tah anu bener kos ieu. Oh eta ubarna. Ieu anu disebutna lamun di urang mah ngaranna istilahna anting-antingan. Anting-antingan. Anu ngolokkeun istilahna ieu daun pelet kucing. Oh kadinya. Tapi anu sebenarnya mah ieu daun kucing-kucingan sebenarnya Abah Dulapi. Jadi ieu mangpaatan dulur-dulur seueur pisan ieu dikeun istilahna ngagaduhan encok, atarapi rematik, atarapi urang ngagaduhan penyakit istilahna radang Abah Dulapi. Oh gitu. Eta ieu ubarna ka dulur-dulur. Pokoknya disimpul ngagaduhan panjawat anu mulai kos itu tadi, seperti encok, sepertinya ginjal Abah Dulapi bagus yo. Karena ginjal lagi istilahna rematik ya. Asam urat lah bisa kadinya Abah Dulapi. Sekarang ieu bisa baran ya kana radang. Bisa. Kana radang ge. Bisa alhamdulillah ieu Abah Dulapi. Lah ka dulur-dulur pok bae simkuring ari kasalahan sareng Abah Dulapi nyen ke dihampura. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.